Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qala musannifu hadzal kitab rahimahullah nafa'ana birumihi wa nawara qulubana birumihi amin ya rabbal alamin. Amin. As-sabi'u ari nomor ka-7 rukun salat eta al-i'tidalu i'tidal. Sakumaha tos dibahas bahwa rukun salat aya 17 nomor kahiji niat, kadua takbiratul ihram, nomor katilu nafsu kajamanu nomor kaopat baca Fatihah, nomor kalima ruku, nomor kagenep tumayyun. Aya nomor katujuh al-i'tidalu nyaeta i'tidal. I'tidal tetap wajib walau pinapli sanajan dina salat sunat. Salat sunat ge anak kudu i'tidal. Terkena ada sunat imam terus rukun langsung sujud. Pas budak. Naon i'tidal teh? Ari i'tidal teh audul musolli balikna jalma anu salat ilama roka minhu kana posisi salame ruku. Lamun tadinya nangtung pemain rukuna nangtung deui. Lamun tadi diuk pemain rukuna diuk deui. Eta i'tidal. Balik deui tidak teh. Balik pancreg nangtung diuk. Syarat i'tidal teh hiji wayajibu ala yaksida bil i'tidal goehu. Kawas ruku pamani. Ruku ulang maksud turun menaik ruku teh salian ti ruku. I'tidal ge sarua. Ulah aya ate ngamaksud hudang tina ruku teh kalian i'tidal. Kun murni we i'tidal hudang teh kitu. Bae mah ke ruku asa kesat cangkeng hudang teh maka kadek cangkeng kae maksudnya ta nya ulah aya kita. Kudu murni, kudu pure lah ya maksudnya i'tidal kitu nya. Tatingkana i'tidal teh dua, hiji hudangna, hiji pancelegna. Tahudang mah disebutna teh hudang ruku angkat badan, panceleg mah badan deg hiji panceleg posisi ajeg. Jadi aya kawas ruku ge aya turun badan teh, aya ruku. I'tidal hudang celeg i'tidal nah kitu nya. Jadi teh dikumpulkeun rukun teh bainal rofi wal i'tidal. Majmur rukun teh ngumpulkeun hudang jeung i'tidal. Wa yusanu sareng disunatkeun ke i'tidal teh ayakula eres. Wa yusanu sareng disunatkeun ayakula ngucap si jalma pirofi dina hudangna kalimat kieu sami Allahu liman hamidah. Keur hudang eta mah pas teh sami Allahu liman hamidah. Tah pacekan. Pas tos ajeg maca naon Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi. Nah, eta dua macamnya. Aya hudang, aya i'tidal. Pembahasanna gitu. Pas hudang mah sami Allahu liman hamidah, pas ajlegna Rabbana lakal hamdu. Kaya sejarahna sami Allahu liman hamidah. Biasana bareto mah tiap gerakan salat Allahu Akbar. Tapi Allahu Akbar, pas ruku Allahu Akbar, i'tidal Allahu Akbar, sujud Allahu Akbar, hudang sujud Allahu Akbar kitu baheula mah. Kan hiji waktos ayeuna salat berjamaah subuh di zaman Rasul tos ngawitan sahabat Bilal teh adzan. Tos adzan taralila membaca doa nya urang geuning Allahumma rabb Jibril wa Mikaila wa Israfila wa rabb Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Aya teh aya saena banyak golek nu teh nya ngagolek sirah ka kalen sampean ka kidul baik lampung tangan anu kanan di ieu sarean ku sirah ka kanan teh kitu. Saena mah kitu usah tempat sempit ya. Kita kembali diuk bae. Bener lah kalau kudu isaret mah. Ya.
tah eta doa khusus dibacana tas sunat qobliyah subuh teu aya nu maksud kita ini eta tas sabada eta ngadua di dinya mah doa khusus masing-masing nya meta naon sok sabab ari doa antara adan jeung qomat teh mustajab gitu. Ya. Jadi lamun tas beres almarhum Jibril kana teh lain ngaminan amin amin doa lain ada sorangan masing-masing. Jadi ya teh nya sok hayang naon wae sudah kita naon. Gusti paling abdi sing hasil teh naon kitu sok. Ya, paling teh mah gusti abdi kamari ningali adegan mah biru ku hafal geuning sing alus paling mah alo mah kawasa bisa wae sok. Ya gitu. Tah tos mulai ayeuna salat subuh Sayyidina Ali di bumi kene. Lalu sababna sarungan hiji dipake Gusti Fatimah heula salat heula. Nungguan sarung eta telat ka masjidna. Keun ngabdi ka masjid ada keburu salat jamaah teh. Di jalan aya ai. Nya, apalagi aki cenah. Palaki geus kolot aki-aki. Oh lain aki-aki leumpang ge alon. Ya, kepala ke rok. Sementara sholat subuh setelah habis di masjid ya. Saya kali bingung. Hiji tarap mana tinggalin berjamaah. Alimanya tarap tinggal berjamaah. Kedua, dia lamun heula aki-aki berarti surada goreng akhlak. Nah, mata ku lempang jeung kolot ulah 9 heula. Soalnya kolot berizin. Cek kolot mah sok ti parayun. Heuh heula udah. Eueuh jimat di tukang adabna kitu. Nya kolot guru aya panumpang urang di hareup tong wani-wani nyalip paneran. Mun mane ku motor sok kancang ge aya motor guru di hareup, motor kolot di hareup alon tong nyalip. Kecuali cek kolot mah cek sok bayun-bayun sakarajan nyalip. Ya itu adab sopan santun akhlak. Sinali kitu. Aduh kumaha ieu euy. Milaan goen adab. Hari itu di majlis nangis mati itu kawan su, hari itu nyari alon, hari itu ngelak adab daripada ilmu. Tahu tak? Alarm ada alarm. Dah, oh jam 4 sudah. Nah, nutup si aki-aki kita, si aki-aki. Tapi kesal nuan, barang dekat kalawang masjid. Sugang teh si akeh kita asupan mah jamaah. Kuat belok. Teh, nyambo ka masjid. Ada aki umat Islam cenah. Oh aki nonis teh, nonis Islam. Nah, ada lagi Yahudi. Cek urang. Alasan hormatan, alasan di tulis salib, kalau teh Yahudi, kalau teh kerja. Tapi ke ali teh jakal dengan hormatan mah lain ka orang Islam mukul asal ka kolot saluhureun hormati di jalan. Nah, teuing lah yang begitu. Buru-buru ka masjid, barang sup kalawang masjid, jamaah Kanjeng Rasul keur salat ruku dina rakaat terakhir. Subuh teh. Kapan lamun urang datang ke masjid, berjamaah ke ruku, urang sholli Allahu Akbar, lajeng we milu ruku. Bareng tah aya bareng jeung ruku jamaah ruku urang banaho teh heuh tidak mah ibadah tidak. Maka urang kabagian kene sarakaat teh kitu. Nya kudu maca Fatihah mana salat deui, kabari sarakaat asal milu ruku. Katingali jamaah ke ruku, cek ali teh alhamdulillah. Bunga kabakal kabagian kene berjamaah. Beda lah geus ruku geus digale geus teu kabagian jamaahna kabagian tayat nangkul geus salat patasan demi ali maca alhamdulillah Rasul anu keur ruku maka jeung dongkap jangjang ditahan kana tongkong ka Rasul tahan atuh Rasul kadalila bacaan tah subhanal adimnya bihamdina sabab naon nuwan ali keur leumpang ti lawang masjid ka jero sina usolli heula sina Allahu Akbar heula sina tumaina heula aja milu ruku ulah cekak Rasulullah taala Jibril. Itu ruku sanggeus ali sarua ruku namanya ku Jibril dicekakeun diharoskeun ganti baca Allahu Akbar tapi sami Allahu liman hamidah. Hatosna Allah muping ka jalma nu maca alhamdulillah. Saha alhamdulillah teh ali teh
Fatihah tak. Jadi we yang tidak mah sami Allahu liman hamidah. Gara-gara ngahormat ka kolot walaupun beda agama diabadikan ucapan alhamdulillah tak lewat sami Allahu liman hamidah sabaraha juta atau juta yang manu di dalam maca sami Allahu liman hamidah. Jadi saya tahu tak gara-gara hormat ka kolot kasih hormat ka kolot teh nya. Ulah ngelawan minta duit mengkolot eueuh darekan selain Pak, minta duit, wah, Allah, terus ganti sok, wis sekolah, wis usaha mau sekolah, udah gitu ya, mata kita kan punya kedua, mata mana, kata itu dah, ini pembacanya dua, pas udang, maca naon, sami Allahu liman hamidah, pas pancelat baca, Rabbana lakal hamdu, tak kade, ke pancelat teh, Allah, sami Allahu liman hamidah, cicing pancelem langsung. Kalau kecuali namun kondisi badannya sesuai itu seperti misalkan mah dulu tawado usdoko sakit ini doko tawado namanya tawado kecuali anak itu tidak lakukan tak itu tanya aja kita usahakan lempeng aja dia artinya tak dengan adabna berjamaah seperti itu ketika dongkap ke masjid ayat imam masih ruku ulang sub usolli Allahu akbar Bismillahirrahmanirrahim Allah pada ruku bareng imam geus bener salap kan kata hiji ada berjamaah kan ada berjamaahnya dongkap ka masjid lamun urang biasa boga tempat dinya sok eusian dinya lamun biasa tapi lamun urang kali-kali lah ka masjid teh misalkan nyimpang di jalan di mana wae tempatnya eta mah tapi geus biasa dinya naon sabab di mana urang geus 3 kali salat satempat 3 kali sholat satempat tempatnya wae mereka hormat anget lah ujung ka patita. Contohna aya si kembar, anget di sholat di ulah dieu ye. Nya berarti we hormat turun mereka hormat. Lamun poe kaopat kali eueuh misalkan mah, mereka hormat jangan ka mana jelema eueuh. Nah, lain heureuy kade. Jadi eueuh jelema teh ya. Bisa jadi hormat turun ka dinya bisa. Itu mata usahakeun tempat dinya. Sholat usahakeun tempat dinya. Lamun ngaji bisa ngaji ngalkiran tempatnya sok didinya kecuali lamun ayeuna salat berjamaah tos di kawitan tempat mainan kosong dihareup dios deusian ku batur gitu ya macam bukan tempat dihareup ya ayeuna salat berjamaah kawitan cadakan mah heureuy ulah dia kosong ke sok deusian wae saja awan sakali teu datang mungkin mainna kehorean berjamaah 2 kali itu datang mungkin ke pemengan halangan 3 kali itu datang mungkin pindah agama ada masih air kemarin tanya ke kamar juga kemana masih air tanya tukang menjauh air nama itu kemarin ditanya ke nanya kemarin teh itu buah pindah agama bising pindah agama tanya kade berjamaah teh posisi tempatnya anget ke dia ya eta ngana istiqomah kan cukup teh istiqomah lebih baik daripada 1000 kaumah daripada ngawirid urang 1000 balik mending istiqomah di tempat eta daripada urang ngawirid misalkan nama ayeuna pembacaan dibacana mending sabacaan tapi istiqomah dibaca contoh urang ngawirid di mah kadang-kadang macana minggu hiji tapi istiqomah aja santosna panclet terus masalah alhamdulillah ketika sholat subuh maka surat apa dia ulang maca kunut kayak 2 hiji kunut biasa subuh sareng hiji kunut nazilah kunut subuh mah tempatna 2 hiji ke subuh baca eta maksudna hiji ke subuh hiji ke witir dina satengah terakhir bulan Ramadan nya anu macana alo markal alo Madinah biman hadain eta nya macana ari kunut najilah mah nya salat naon wae magrib naik kunut najilah kunut lamun duhur asar isya make kunut najilah teu naon salat eta mah bahkan kunut najilah masing witir di awal bulan ge make kunut teu naon komo aya peristiwa-peristiwa anu naon teh peristiwa aheng peristiwa ayeuna ngarusak umat Islam kaos kamari perang Iran Israel urang sok najilah dinya teh gitu nu kumaha aya kunut subuh anu kieu aya kunut teh palang gerak kunut hiji doa
hiji ngalem. Dina kalimat aya doa yang ngalem eta kunut ngaranna. Ya matak auna kieu doana ya. Allahumma dina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma wa qina bi fadlika syarra ma qadait. Padu. Nah, terus di ngalem lamun keur berjamaah doa mah tinggal amin 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 ya doa nya berjamaah. Tapi salat-salatan harus dibaca. Aing ngalem mah keur berjamaah masing-masing dibaca. Ya, wa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Eta masing-masing. Tombol salat-salatan keur berjamaah itu dibaca masing-masing. Kalau doa eta mah kalem. Wa innaka taqdi wa la yuqda alaik bainahu la yajru ma wa la yaizu man. Kabar korban para kalam lama astagfirullah wa atubu ilaih. Tadinya kalem. Jadi kembali dua, lamun doa aminan berjamaahnya mengalam masing-masing. Masalah sorangan baik doa mau ngalam baca sorangan. Tangkekan itu supaya lamun tinggal doa deui. Wa sallallahu alaihi wasallam eta doa deui aminan deui berarti. Wa sallallahu alaihi wasallam salam amin tuh berarti gitunya. Eta doa deui. Kadang tamat najilah Allahumma fa'al wal kita najil aminan gitu. Kakak ya. Kata indah kunutnya. Salajengna ka nomor kadalapan itidal teh atumaninatu tumanina dina itidal. Ruku kamanita itidal. Ayana tumanina ya itidal ge aya tumanina. Naon tumanina teh cicingna anggota badan sanes usik. Kanggo tas suku teh udah. Allah liman hamidah. Trep. Nah eta naon tumani. Mata disunahkeun ngadoa rombana lakal hamdu teh bae bae cicing badara bae tumanina gitu. Da rombana lakal hamdu sebatas sunat mun teu oge teu maca oge nya saha salatna tidak mah. Kudu rusuh sampara we. Ya Allah hamidah. Kieu tumanina gol. Allahu akbar. Sah gitu oge. Ane urang mah meh sampurna baca rombana lakal hamdu balik tumanina. Kan kade kusabab cek tadi tumanina teh cicing. Kela walau saja sareng lamun sujud si jalma sumasaka lajeng mamang kagurang watena hal tamma itidalhu aula kali tidak sampurna teu asa goyang-goyang asa usik-usikan itadala balik deui tah tidak deui sabab naon sabab rukun teh urang teh sujud tadi tidak bener teh nya balik deui sok tumanya deui tidak deui daripada ketesah sama naon kade dina tumaina tidak teh sejalma salah kaprah. Soal tidak termasuk rukun pondok. Ya, sakedeung. Awas salah fakir contohna. Tas rukun teh sami Allah liman hamidah. Kata kasih tangan ya. Anu kieu heup. Contoh kieu. Ya. Jadi tas rukun teh sami Allah liman hamidah. Anu kieu tangan nya. Anu kieu sok kumaha mana we. Allah liman hamidah. Kieu heup becicing. Tek boleh jadi tak untuk ayah badan tong musik kemarin naik ada nu kieu Allah liman hamidah eta nu goyang-goyang kieu tah teu mani teh badan teh musik-musikan loba nya ningali kieu sami Allah liman hamidah robbana Allah akbar ada sujud leungeun teh goyang-goyang leungeun teh eta berarti teu mani usahakeun lamun daripada sieun goyang-goyang mah atuh-atuhan nu kieu we musieun kieu ada sama ya Allah liman hamidah tak kieu nih bising kudu cing badan pola supaya nu jelema teh ya Allah udah ayo ini geus hanum goyang badan teh goyang-goyang teh cing eta dina tidak coba anu gagabah gitu ya lain-lain teh nyaho namanya teh kan asa gitu ya pentingna urang kudu ngaji teh nya lamun eta tadi teh lamun eta nya sausik-usikan leungeun teh urang sujud balik deui tidak sok wajib dah supaya sah salatna nya atas ieu yang kasalapan wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.